Poe ayeuna ieu. Ti kami rek jajanan SD. Edisi SD nilam sok tanggalna cuma barudak SD nilam. Nah kayak si kami ngadangan heula teh sin mang nu aniprek. Barang jeung li teh alas eta ya lauk digoreng barang. Aniprek teh cireng ngisi hargana teh mung Rp1.000. Barang dibalawakeun teh alas ya mending ngapros pisan. Aduh kan nya teh mending ngana pisan. Ngajak ribut di tukang mie milikokeun ka digembrong kieu ku barudak. Hiji kelas 1, kelas 2, kelas 10, kelas 5, kelas 6, kelas 3 ge pokona mah kabehanana aya di dieu. Pantesan we rame atuh da mie kelas oge hargana mung Rp2.000. Jajar liasina teh wawaduka. Teh mending ngana pisan. Maju saeutik tukang brownies cenah teh. Mah teh sasiki hargana teh mung Rp3.000. Isik mah 50 juta kali barudak kieu teh mending ngana-ngana teh. Ya lo mah mang siap-siap ku si kami dahar jeung rodaranana si aja si mang mah jeung pamajikanana. Cabeulana tukang bang balonan cenah teh. Ieu teh eusina naon mang ieu teh eusina cai atas nih. Anu eusina kebon cau 500 tumbak aya teh mah. Barang dipepeuskeun teh alas ya bener cai barudak. Ari sugar si kami mah ieu teh lato-lato. Maju saeutik tukang